billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuli syahri Ramadan, syahrun mubarakun yuzadu bihir rizqu wa yudha'afu bihil ajru wa yunzalu bihil Qur'an wa tustaru bihil uyuh wa tughlaqu bihil niran. Asyhadu an la ilaha illallahul mannanul hannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihil akramin wa ashabihil a'zamin wa ummahatihil mu'minin wa ummahatihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihil akramin wa ashabihil a'zamin wa ummahatihil mu'minin alaihim ajma'in. Ayyuhal ihwan wal akhwat dakirin wad dakirat mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah di berbagai desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Wabil aula sohibul bait, sohibul makom kersana Bapak Al-Mukarram, Bapak Haji Aan ASEAN, miwah ibu, miwah keluarga besar mantena sadayana, para putra, para putri cucuna sadayana, mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun barokah yuswana, barokah rizkina, barokah ibadahna, barokah keluarga sadayana mantena, barokah salam dunia sareng akhiratna. Miwah jamaah sadayana nurau di haflah mubarakah, para sesepuh manakiban, sesepuh khataman di berbagai daerah, para asatid, para mu'allim, para mubaligh sadayana kumpul miwah jamaah dakirin dakirat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dihaturkeun ieu barokah sasi Ramadan, dilungsurkeun rahmat sareng barokahna sehingga tanjur rahmah wa tahsulul barokah, lungsurna rahmat sareng hasilna barokah. Barokah teh naon? Ziyadatul khair ilaihi, tambih tapi disarengan ku kasaean anu dongkap ti Allah Subhanahu wa taala. Tambih rizkina, bari eta rizki anu ngangeurkeun bahagia sukses abadi dunia jeung akhiratna. Dipaparinkeun barokah sehatna, bari sehatna eta anu matak manfaat kangge nyamira sarjana sareng kangge sakumna jalmi anu berkah anu terkait sareng Bapak Ibu sadayana. Barokah ibadahna, barokah taat ibadah anu ngangeurkeun kana mahabbah ma'rifat ka Allah sehingga karaih sadayana saum anu sakumaha secara umumna, secara khususna, bahkan secara khusus ya khusus. Saum pandangan Imam Ghazali ayat saum am, saum khawas, saum
khususil khusus nyaeta anu sangat khusus kerjalma anu dikhususkeun ku hadirat Allah anu dipilih eta hamba. Pertama urang saum syariat anu parantos dilakonan ku sadayana ti bijil pajar demi kasurupanan poe. Syariatna urang tina mimiti bijil pajar urang kedah imsak kedah nahan nyaeta ayyun sika anil makulati wal masrubati wa anil wiqoi bin nahar. Nahan eut mam sareng bersetubuh suami istri dina waktos siang wengi teu sawios-wios mangga teu sawios-wios syariatna aya batas waktosna. Nu kadua saum torikot. Ari saum torikot nyaeta ayyun sika jami'a a'dha'ihi anil muharramat wal manahi wad damaim mislul ujbi wal kibri wal buhli wa ghairi dhahiran wa batinan lailan wan nahar. Tah ieu mah saum torikot mah ngaraksa anggota organ tubuh jismani mangrupi lamin ditinggalian kukupingan supados disaring ditahan supados ulah dupika lamai ngadongger mitnah minimal gibah tahan dina puasa syariat dugi teras deh naon titinggalian walaupun serba disuguhi rupi-rupi titinggalian selama 24 jam maka alatna saum torikot tahan titinggalian eta supados teu kajongjon ningali anu ditekenggikeun ku Allah seueur kan titinggalian ayeuna sok disakuan ku bapak ku ibu sadayana begitu dialihkeun ngalalajurkeun kana perkara anu teu sae saur agama teu sare sur rasa dina jiwa urang eta. Tapi kadang-kadang tarik menarik antara titinggalian jeung nu di jero nafsu mengendap dina diri manusia. Kadang-kadang urang sering kabablasan jeung sabangsa mugi Allah nyalametkeun saum tarekat urang sadayana. Ieu mah puasa ieu mah nyaeta salami hayat dikandung badan nyaeta puasa torikot anu lamun tos teu katahan titinggalian teu katahan kupingan tos bahkan memuncak kana ubun-ubun nafsu anu ngadorong kana maksiat anu ngadorong kana sifat-sifat madmumah maka tuluy lempang kana jari jemari ngadan pipiluan aya nu katingali yen nu naon nu ngawea teh rada nyinggung misalnya ka bapak najan nyinggung ka ibu maka sok utak-atik jemari bapak ikut komen anu kadang-kadang leuheung lamun biasa wajar teh ngelajang komenan tos meliwati batas mah akhirna teu sadar komen eta ngalahirkeun kana kebencian anu kadituna ngabuli tos ngabuli kadituna teras nafsu hayang menang eta diantausna. Mugi Allah ngahaturkeun kakiatan ka urang sadayana sehingga urang nahan titinggalian nahan kupingan nahan gerak badan termasuk jari jemari ge tiasa kakendalikeun ku ayana urang diajar ngalangkungan dzikrullahi akbar anu inti dina sadaya kasaean anu inti dina sadaya katauhidan kamarifatan kamusahadahan da eta bageur anu dipelakeun dina eruh bapa anu sehingga lamun eta tos jalan saumna oge bernilai kualitas saum hakikot. Naon saum hakikot? Saum nahan puadi urang, mata hate urang, rasa urang, eruh urang tina mitnah. Nahan urang tina ngabalieur ti Allah. Nahan urang tina kasengser ku pengaruh salian ti Allah anu koda urang sadayana. Insyaallah alat namana hudurul qalbi ma Allah hadirkeun hate eling ka Allah insyaallah lamun geus hadir hate eling ka Allah anu ngalangkungan metoda thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah di dina aya berbagai latifah anu alhamdulillah ku hadirna dina ieu manakiban
Ayang parantos dilebetkeun bagian-bagianana Kersana Al-Mukarram Bapak Haji Aan ASEAN ngalebetkeun tentang dimensi-dimensi latifah dikawit latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul ahfa eta heula. Teras latifatul nafsi, teras puncakna latifatul qalam. Ari latifatul qalam mah seluruh lelemesan an organ tubuh ruhani jeung organ tubuh jismani termasuk kana sumsum balung darah daging didinya geus diliputan ku cahaya makrifat bikuwati dikrillah insyaallah bakal ngahasilkeun kana nilai sultanul adkar rajana pirang-pirang dikir mudah-mudahan ku Allah tah didinya mah sauna tos nilai saum hakikat nyaeta di mana urang belok cinta ka Allah dielehkeun ku cinta na ka makhluk Allah dina naon wae perkara sehingga urang suka bunga suka rela tapi teu aya terlibat Allah dina ruh bapa teu aya terlibat Allah dina salira rasa bapa maka batal sauna kumaha hoyong kodona maka bapa program deui ku antara pikir jeung dikir bapa sarengkeun hadirkeun deui supados aktif deui sadayana eta aplikasi nu aya dina ruh bapa janten aktif deui ngaglora deui anteng deui antel nyambung deui ka hadirat Allah maka tatkala ruh bapa qalbun bapa wa isolihin ila hadratul ilahiyah maka terbuka deui semuanya insyaallah. Nah eta teh dalam teori disebutkeun namanya ari barangna mana barangna kantos diaturkeun namanya parantos bapak teh namanya teh parantos ngalangkungan sadayana latifah ku ngaoskeun kalimah thayyibah kalimah tauhid la ilaha illallah. Pertama la tihanapeun udel sing kabawa bageur tuluy kana dada tuluy dugi kana latifatun nafsi sing nyambung kana latifatul qalb la teu aya dikira-kira ku bapa maka lana ila napi muqaddir ilaha manfi muqaddir illa isbat Allah musbat tatkala hirup anu dipelakeun dina ruh bapa kangge ngabentengan secara puasa syariatna nyaeta la di bawah naon udel eta nafsu nu mata gehger eta nafsu nu mata kriweuh hancur lebur lamun nafsu eta samarang lempangna samarangan gagabah teu kakendalikeun teu pira eta nafsu anu gagaduhan bapa atau gagaduhan ibu tidak terkendali maka kadang-kadang hujan sapoe ngalantiskeun anu halodos sataun urang nangkeur nikreuh diajar ngaler ngidul ngulon ngetan tapi henteu nyalur eta jeung hukum agama anu diatur ku syariat agama Allah antara nafsu anu di bawah udel sadayana maka bobor karahayuan ternyata menjatuhkan nama baik menjatuhkan alma mater menjatuhkan apa yang digenggam oleh bapa itulah kadinya filosofnya lah pas udel tah dirinya dia anakpun udel tos kahartos dina udel ieu patuangan maka tatkala dikir geus nyambung kana patuangan ieu maka mesti naon aklul halal wa tarkus subhat janten mungeun beuteungna teh alimeun beuteungna teh kabentengan ku cahaya makrifat nolak we teu hoyong ngamam anu haram hoyongna teh aklul halal nyaeta hoyongna teh mamna teh nu halal pandangan Allah halal pandangan Rasulullah maka nikmat lebet ka dieu jadi energi barokah jadi energi karomah jadi energi kekekalan keabadian dina naungan Allah maka lah dina dada aya naon dina dada aduh lamun dinyeri ku batur ngagolak-golakna ieu dada hate teu betah kecewa seueur geuneuh maleuk aya di dieu aya ka mana sok bageur
Allah mihaturkeun dina Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ye bager da mungku eling ka Allah, mungku eling ka Allah, nyandar ka Allah, hayang ulah bea karep keheul geuneup malukmut teh. Kadituna sok ngadorong kana hasud, sok ngadorong kana bedegong, ngadorong kana ujub ria sum'ah jeung sabangsana. Akibat naon? Akibat hate pedena lain karena Allah. Lamun jadi nu dituturkeun karena haus kehormatan, haus kedudukan, haus nu lain-lain, Allah tidak dilibatkan, maka nu nuturkeunana ge lain karena Allah, maka terjadi antara nu nuturkeun jeung nu dituturkeun itu terjadi pidawa Allah. Id tabarral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzabal asbab wan qata'at bihimul asbab. Kumaha? Tatkala nu dituturkeun lulubaran teu nulungan ka nu nuturkeun, maka tatkala naon eta nu dituturkeun teu nulungan, tatkala genylongan kiamah, genylongan adab ku Allah dihaturkeun. Ra'aul adzab ditempo katempo eta adab Allah begitu dahsyat. Nu nuturkeun nyuhunkeun tulung syariatna ka eta jalmi supados direret, ieu mah ngareret ge henteu. Karena apa itu semua? Lain karena salah nu dituturkeunana jeung nu nuturkeunana. Ngan salah nu dituturkeun jeung nu nuturkeun teh henteu melibatkan Allah waktu anjeun papanggih, waktu anjeun dituturkeun, waktu anjeun nuturkeun. Nah, janten dina thariqah qadiriyah naqsabandiyah ieu alatna ulah dirobah bager ilahi anta maksudi waridoka maqlubi aqini mahabbataka wa ma ripataka. Sabab lamun dirobah eta nafsu ngarahna karsa semakin hayang mencari kedudukan luar biasa dengan cara kadang-kadang, dengan cara kita ingin ke atas tapi dengan sistem naon lain ngarangkul tapi memukul, lain memesrai tapi memarahi. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun nu nuturkeun nu dituturkeun urang sadayana nuturkeun kana ajaran nu tos dipikarido ku Allah nyaeta intina kalimah dzikrullahi akbar. Eling ka Allah bager insyaallah akan membakar semua rodail anu sifatna madmumah. Eta kan anyar keneh Bapak pirang tos ibu bapak tos uningan gaduh HP milenial mah aya nu pok lamir ke dina HP-nya aya lokal lamir naon aku sebagai rasul aya ayanya HP eta teh nafsu Pak asalna kaula tanggal sekian 18 Maret geuning aya di dinya leresnya aya naon pok lamir dirina menyatakan rasul Allah kaciri kan ngalinurna leres tah Bapak hati-hati ulah peda-peda ngaku rasul dalin rasul eta sing bisa hiber ge Bapak bisa hiber nurus bumi lain ulah da rasul mah tos diakhiri kanabian tos diakhiri ku habibana wa nabiyana Muhammad berdasarkan Al-Qur'an wa khatamun nabiyyin parantos Allah nutup kenabian nyaeta lamun bahasa dina husnul hamidiyah mah la nabiyya ba'da ngeuni sok dimokodimahan ku para kiai nyaeta la nabiyya ba'da teh aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi misil bisi dongkap ka kampung Bapak hiber kalayang make sorban ngaku kaula teh utusan Allah wayahna sing kuat tetegeun hate tetep teu aya deui nabi bade ngaku nabi ngaku rasul tah eta teh tolok ukur Pak kangge nu macem-macem pengakuan macem-macem tanpa rekayasa kade pantes terjadi rekayasa maka akan terjadi kepalsuan mudah-mudahan diselamatkeun sadayana amin bihaqqi la ilaha illallah. Janten dikir mah nyanak manfaat kana sagala. Tatkala dikir lali maka muncul panyawat-panyawatna, panyawat nusaon? Lawana dermawan naon? Rakus. Tapi anu saena tidak rakus. Teras deui merendahkan diri orang lain, ngabuli, sombong, bedegong,
takabur, sum'ah, eta mah sifat-sifat anu matak bahaya. Sok sanaos bentukna teu katingali, tapi bahaya. Panyawat eta mah bahaya bakal ngantirkeun ka mana? Ka neraka. Masih seuheung keneh bodu, cenang masih rada leuheung Pak. Mangga eta ge obatan mangga. Tapi nu di dalam eta panyawat nu eta sadayana wah bahaya. Mudah-mudahan urang sadayana sok sanaos urang tetep seueur kalpatan kahilapan. Mugi Allah kahiji maparingkeun ka urang kakiatan mujahadah amin. Sungguh-sungguh berjuang dugi kana muaqabah, dugi kana muhasabah sehingga ku Allah ditingkatkeun derajat, akhirna Allah ngalungsurkeun karomah. Tos dirungsurkeun karomah Bapak tetap teguh Rabbunallah, pangeran abdi Allah. Teras hirup. Hilap sakali geuwat deui. Tah eta tos hakikat. Jadi hakikatna nganteng Allah nu gaduh sagala-galana. Ningali tatkala aya anugerah Allah dikuatkeun, bari ayeuna kabeneran dina sasih Ramadan nyaeta dina poe naon Ramadan teh Romid nyaeta ngadurukna dosa, ngadurukna rupa-rupa kalepatan, maka insyaallah ngalangkungan perjuangan pengorbanan mulia Bapak Haji Sohibul Bait di dia Bapak Haji Aan. Alhamdulillah mudah-mudahan anjeunna sadayana sifat-sifat anu awon, sifat-sifat anu matak nyengsarkeun, sifat-sifat anu matak nebihkeun ka Allah kabakar ku sifat sakhawa, ku sifat berehan, ku sifat juhud, ku sifat tawadu, ku sifat waro. Mudah-mudahan janten digantos jadi tina sifat madmumah menuju sifat mahmudah. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun ka urang sadayana amin. Ngariungna ieu ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nu papenap berjamaah ngariung mungkulung sareng papisahna karena Allah eta mah layak yakin bakal kenging ieuh-ieuh Gusti Allah. Kitu kan pidawuh Allah. Nu naon bakal kenging ieuh Allah teh? Eta nu hatena hirup. Hatena hirup eling we ka Allah keur ngariung keur nyorangan bang. Tatkala berjamaah disatukan memang kitu dan nu berjamaah bakal papanggihna ge jeung nu berjamaah. Bapak teh walaupun nyalir ka cik syariat mah bapak salat nyalira tadi mah berjamaah, tapi insyaallah tatkala hirup ruhna, hirup rasana, hirup hatena, lisana berucap kalimah Allahu Akbar, da ruhna tos hirup tos menuju karena eta anu dicarioskeun ku Bapak berarti tos berjamaah. Ngaberjamaahkeun jasad, ruh, hate, kolbun, rasa insyaallah tos berjamaah eta, maka itulah nilai jalmi anu tos dina duduk dina hirupna hate eling ka Gusti Allah. Poho elingkeun deui berarti kodok deui. Jauh kacana ku imajinasi, kacana ku ilusi, kajana ku hayalan, siahah ngembara alam pikiran nu lain-lain ditumpahkan sur pangaresa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin mah awas bager di mana keur ngahayal keur ngalamun teh ulah sok kajongjonan engke ditumpahkan setan. Jadi ka mana meni ngahayalna teh. Tos, maka kumaha carana balikeun deui. Balikeun deui fafirru ilallah. So nyalira mana? Angkal lintang saya berjamaah. Maka saur Allah wattabi sabila man anaba ilayya. Sok bager tuturkeun jalma nu balik ka Allah. Tuturkeun. Saha nu balik ka Allah? Nya nu jantenkeun contoh manu neme dihadiahan ku Bapak sadayana. Para aulia Allah, para anbiya, para mursalin, para rijal sadayana ku Bapak dihadiahan. Insyaallah sadayana bakal bergabung sang hamba-hamba Allah pilihan Allah. Amin. Bihaqi la ilaha maka kama qala Allah taala fil hadisil qudsi lamun hate geus di dinya sadayana maka kategori saum hakikat akan digaya karena inna sauma li wa ana ajibihi karena sanyana saum anu dina tingkat hakikat mah nyali ka kaula wa ana kaula nu ngurusna ge kaula nu rek aturna ge kaula rek merena ge geus tong ditanyakeun kumaha ganjaranana. Nah, di kaula aya deui nu ngaluhuran eueuh. Lamun Allah nu nampi, Allah nu bade maparinkeun aya nu ngaluhuran ti Allah teh aya.
teu aya. Maka setinggi-tingginya derajat adalah tatkala Allah tos mihaturkeun wa anna ajibihi. Kaula nah moal ngitung di surga, moal ngitung di gedung-gedung di surga Bapak, langsung ka pemilikna jeung pemilik. Maka akan terjadi hamba Allah anu dinya tos dipaparinkeun di dunia naken ge surga naon? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Lamun tos diaturkeun surga ma'rifat, nikmatna dzikir moal aya tandingna. Adzikru nikmatun minallah. Ari dzikir teh nikmat anu pangagung-agungna anu ku Allah dihaturkeun. Karena la amala la alima wala amala illa bikos ditawajjuh. Teu aya amal atawa ilmu anu lain maksudna kangge tawajjuh ka Allah. Bade ilmu bayan, bade ilmu ma'ani, bade ilmu mantek, bade ilmu matematika, bade ilmu naon ge mangga sinergikeun dan sadayana ge gawena positifna sangkan Bapak hoyong abadi di hadapan Allah maka sadayana aktivitas Bapak illa bikos ditawajjuh. Maksudna Bapak jadikeun jadi tujuan Bapak teh tujuan ibu teh maksudna hoyong karena mahu madep diri ka Gusti Allah. Insyaallah so eta sadayana hirupkeun dipasihan secara torikohna supados eta teh kangge naonna. Pertama latifatul qalbi wilayah kaadaman. Ya Allah Adam, ya Allah hamba Adam keun. Naon didinya nafsu lawamah. Dina latifatul qalbi nu sok nyicinganana nafsu lawamah. Kapungkur maupun biang pun Bapak sang jamaah teh sok aya nadomna nafsu lawamah hilap deui adi mudah-mudahan kapenak eta sok dinadomkeun ku ibu-ibu. Urang ulah wa tawakana ku salamet mun di urang masih keneh aya nafsu lawamah hiji naon laumun teras sifat-sifat anu awon. Nah maka kayak Nabi Adam dina latifatul qalbi wilayah Nabi Adam alaihissalam hiji panyawatna teh siga mah teu pira tapi bahaya naon hilap ka Allah goplah nyaeta ka hiji panyawatna teh hilap ka Gusti. Contoh seperti Nabi Adam tatkala lali kana pidawuh Allah lali sakejap maka dia dianggap maksiat secara unggul hukum fikih mah pamisur hukum-hukum ma'rifatna aya benten deui eta kualitasna cara dadaranana benten deui ngan secara syariat mah Nabi Adam teh berbuat awon gitu nu dicegah ku Gusti Allah sareng saha sareng Bunda Hawa. Pamininggalan dina kitab As-Sab'iyat atawa dina sarah aya dina tafsir Hawi tatkala Nabi Adam kapungkur di lebet surga. Nabi Adam parantos dividian ku Allah mana bade anjeun bade mam mana wae di mana wae halal keur anjeun ngan hiji nu teu meunang nyaeta buah hol di dinya. Sabada Nabi Adam diciptakeun secara biologis kemanusiaan Nabi Adam nya nyalira maka Allah nyiptakeun deui Sayyidatina Hawa nyaeta tina tulang rusuk paling kenca tos diciptakeun Nabi Hawa naon Siti Hawa hiji istri anu teu aya tandingna kecantikanana margi eta mah dilahirkeunana di surga nya otomatis ari penduduk surga akan bidadari istri-istrina maka ari Siti Hawa nya otomatis dununganna sakabeh widadari. Jangan kira Siti Hawa di bawah widadari itu kecantikannya melebihi widadari. Tah eta kamuliaan ku Allah diaturkeun ka Siti Hawa, kamuliaan anu diaturkeun ka Nabi Adam, tatkala ibu bapak teras mutabaah ka Nabi Adam, di mana lepat urang geuwat balik deui ka Allah, tobat namina. Jalmi mah biasa aya lepat aya leres, insyaallah lain berarti salah, lain berarti sae hebat teh. Teu aya pisan ka lepatan dari jalmi bakal nyorang wae ka lepatan ngan dina lepat anjeunna geuwat tuturubun uih deui balik deui ka Gusti Allah. Maka dina latifatul qalbi pengisian zikrullah tatkala ditanamkan dina qalbunna eling ka Allah ada barangna ibu di mana hilap teh hirup ketuk deui balik
Teras bari hanyutkeun perasaan bapa, perasaan ibu ngandung makna yen Allah anu maha seueur ampunanana, yen Allah anu maha ngatur sanes kantorna. Gusti ngan kade ulah putus asa, sanes sehebat apapun dosa ibu ulah putus asa. Sabab putus asa eta seuharna kacilakaan, nyaeta hulu wetana kacilakaan, sabab bakal tongoy ka dituna. Tapi dina ulah putus asa teh ulah deui urang gagabah, kena urang Allah la taqnatu mir rahmatillah, ulah putus asa anjeun tina rahmat Allah, sehingga anjeun ngabalukarkeun pede dina nyeun saha nyeun salah. Nah kene dosa sakitu, dosa sabaraha puluh hebat nageda Allah maha rahman, tenang, maha rohim, maha gopur, maha nyaahan. Maka tenang, tong sok riweuh-riweuh ulah. Ari urang gaduh dosa teh nyaeta hiji punculkeun penyesalan, Gusti ngan yakinkeun dina mana sanajan urang pinuh ku penyesalan ge yen Allah maha nampi taubat seorang hamba di dinya. Tos pertama sejarah saalitna waktos kapungkur Siti Hawa parantos diciptakeun ku Allah ngalangkungan nyanak tina tulang rusuk Nabiullah Adam, maka Nabi Isa tos aya di palih payun Nabi Adam tapi jarakna duka sabaraha meter. Anu akhirna fanadaha man anti liman anti, saur saha saur Nabi Adam. Geuning aya nu ngadekul asa beda ti makhluk sanes ieu. Ieu nah jalmi keneh atawa saha? Maka Nabi Adam naros, saha anjeun? Jeung keur saha anjeun? Kumaha Siti Hawa ngadawuh? Qala khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Allah nyiptakeun kaula ka kaula. Nyaeta kangge saha? Kangge anjeun. Khalaqani Allah li ajlika, karena untuk di akam keur anjeun. Ari tos kitu Nabi Adam kumaha? Saur Nabi Adam, lamun memang eta keur kaula iktin ka dieu atuh. Ka dieu atuh. Saur Siti Hawa kumaha? Saur Siti Hawa bal anta. Maka Nabi Adam teras angkat yadhabu. Teras tos kitu tatkala anjeunna Nabi Adam ayyamuddana yamuddan yadaka, tatkala bade ngangkat ngarongkongkeun pananganna itu sur bahasa urang nama, maka datang hati ti Allah, ya Adam amsik yadaka, eureunkeun heula cicingkeun heula leungeun anjeun da encan halal. Maka kumargi kitu halalkeun heula la tahillu, teu halal teu acan halal eta nu hareupeun anjeun. Balikta halal teh kudu kunaon? Nyaeta bisodaqati, kalayan nikah maharna sodaqah. Itu udah nikah heula teras kangge mahar. Maka fa'amaro teras Allah malentah ka para malaikat nyaeta kudu ngajadikeun antara ujung sareng ujung nyaeta hiasan-hiasan surga. Maka sukana jannati, sok hias surga-surga, dihias surga-surga perintah Allah kangge malaikat-malaikat Allah. Maka didinya Allah Subhanahu wa taala midawuh nyaeta wajah tos di arak ku malaikat tos kitu Allah langsung Allah walina. Maka tos kitu Allah zawajtu Adam, kaula ngawinkeun Adam ka Hawa. Ya, bari teras Allah ngaturkeun puji hamdu nyaeta puji pikeun kaula kalayan naon deui keagungan milik kaula, kalayan nu katilu kasombongan salendang kaula. Jadi pantes Allah mah sombong, pantes Allah mah takabur dan gaduhna. Damal aya nu ngaluwahan ti Allah kan kasampurnaanana, kagagahanana. Maka Allah muji nyalira
keur nyontoan supaya umatna makhlukna tos kitu nyaeta Allah muji nyalira sanyanyana puji milik kaula. Kata kasombongan adalah samping kaula, kain kaula. Kata kaburan kasombongan selendang kaula. Itulah maka Adam ngawitanana ditikahkeun ku Allah bilihaya pertarosan ari Adam sahan nikahkeunana. Buktosna langsung Allah Subhanahu wa taala. Aya pemahaman di zaman kiwari an moal disebutnya golongan naon. Ya pemahaman kan ulah dimanfaatkeun ya Pak. Bilih kade bilih bapak da bapak mah ibu di dieu kabeh sunah wal jamaah. Nyanak istri bapak ka hiji tempat make madhab eta bisa berhubungan suami non janten suami di dinya. Tapi lu bejakeun bisa dibocorkeun tah sah ieu. Antelkeun ieu hiji lain sok. Ya Allah. Gusti jadi ditekadkeun ku bapak Allah nu walina langsung. Kade abdi lain nebarkeun kasesatan ieu. Bilih ditiru teu tanggung jawab ieu naudzubillah min dzalik. Eta bilih duaan. Misalnya rek make ieu cara Islam keneh kan. Ya tapi bukan golongan sunnah wal jamaah. Itu ada sesuatu henteu kot sadayana diterangkeun bisa ditiru gitu. Bisa ditiru da dimanfaatkeun ku nafsu maka dituna. Nah, mudah-mudahan Allah nyalamatkeun urang sadayana amin. Kumana redana hoyong redana di mana aya nafsu anu akibat hilap ka Allah anu aya dina latifatul qalbi tatkala balik ka Allah maka teras lamun tatkala hilap ka Allah maka dalam thariqah istilahnya aya robito itu kateplak wajah pemberi penasehat jeung sabangsa sapertos Nabi Yusuf alaihi salam waktu Siti Julaiha cinta Siti Julaiha luar biasa ka Nabi Yusuf pun sama Nabi Yusuf mangga dina Quran dina surah Yusuf buka ku bapak Nabi bari Rasul kan Rasul ya Nabi anjeunna tatkala gangguan nu eta anu parantos terjadi memang karena Nabi Adam kapungkuda memang latifatul qalbina aya kan di Nabi Yusuf ge ternyata pengaruh aya tah ngalangkungan tatkala tos sampai ubun-ubun duanana maka tatkala Nabi Yusuf tasawur neplak lamun eta mah antasawwar tasawur dinya eta dimensi tasawuf kateplak rarai ramana aduh lamun kula nepi ka berlaku kieu kata tidak teuing bapak kaula teu ridona ka kaula jeung ka tidak teuing deudeuhna nyaahna ka bapak ngadon diwiwirangku kaula kalakuan sebagai anaknya maka katiplak rarai ramana kateplak deudeuhna jeung nyaahna ngageleter jiwa Nabi Yusuf akhirna henteu janten kalah ku eta peraosan maka lari Nabi Yusuf keluar diudag ku Siti Julaiha maka terjadilah ngajamret anggean naon Nabi Yusuf maka tatkala dihadirkeun dina pengadilan teh memang Nabi Yusuf teu aya lepat secara syariat nah margi nu di bedolna nyaeta anggean nu pangker itu terjadi tiba-tiba dan mengalahkan pengaruh nafsu yang ada di dalam jiwa Nabi Yusuf spontanitas nah walau ar-burhana lamun teh mah Allah teu ngabuktikeun pitulungna taburhan dirinya di tafsiran ku ulama-ulama thariqah nyaeta tasawurna seorang hamba kan terkait nu diingetkeun ku eta hamba saha secara syariatna nyaeta Kangjeng Rama anjeunna aya deui tafsir nu sanes Nabi Yusuf akhirna eling deui emut deui kumaha ieu carogena lamun nepi ka uninga anjeunna akhirnya terjadi kan sampai ketemu ka uninga diadili sampai di penjara sampai 7 tahun nah, secara syariat di penjara deh. Kalau kandungan makna-makna terus ditrekelkeun mah eta mah cara Allah rek ningkatkeun darajat ka sebagian hamba anu kadang-kadang dialungkeun heula gitu seperti Nabi Yunus dialungkeun heula karena derajat-derajat anu rendah. Nah, maka Nabi Yusuf dialungkeun heula kana sumur terus terjadi kieu
teras dari sadayana para kekasih Allah teras seperti Nabi Yunus di sinadi imam helaku laut Hud atau laut Nun atau laut Kiu nu ageng kabisan akhirnya 40 dinten kan. Tapi kesempatan riado puncakna riado Nabi Yunus di dalam perut naon laut anjeunna anu diaos naon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Urang laut naon? Urang na lautan kemegahan kegemerlapan keseberbaadaan sekarang dinina bobokan dengan zaman yang semakin menggemerlap ieu, semakin mempesona, menenggelamkan kita dina lautan nya. Fi bahril amik, laut anu sangat jero, hese digeingkeun anak urang. Da ieu serba mudah, maka nasihat ti mana ti kiri ti kanan tiap peduli. Sabab awak kerjag-jag keneh, duit keur loba, naon nu dipikah hayang aya kurang neurakna. Sabab keur tenggelam dalam lautan itu. Tatkala tina lautan eta tina bahrun amik, maka ku Allah dibawa tatkala puasana ditaekeun kana puasa torikot, ditaekeun kana puasa hakikot tina bahrun amik anu bersifatna dunia berana. Dunia anu salian ti Allah keur ngagulung urang, keur neuleukeun urang, jadi ngalih akhirna dibawa ditungtun dituyun ku nur anu aya dina ruh bapa, anu aya dina kolbun bapa, dibawa dianterkeun dugi kana gharikun fi bihari tauhid. Jadi dianterkeun ruh bapa kana katauhidan, maka tenggelam dina katauhidan. Tatkala geus tenggelam burial buncelikna bapa bersama Allah. Di mana wae bapa keur suka keur bunga teu terlepas ti Allah, balik da ka Allah di mujahadahan insyaallah. Sadayana nuju mujahadah puasa syariat alhamdulillah parantos dilaksanakeun, mudah-mudahan puasa torikotna dipasihan kamampuhan amin. Kadituna mah mudah-mudahan dugi kana puasa hakikatul hakikat, nahan rasa, nahan elingan, nahan kacinta, ulah kacinta eta melebihi tina cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Tatkala urang cinta kana sesuatu, geuwat teuleumkeun deui, rangkul deui, aktifkeun deui ruh urang. Saha atuh urang nuju ka kieu teh? Ti mana atuh urang nuju kieu teh? Da aya nu gaduhna kan? Teu aya hiji perkara anu lepas tina genggaman anjeunna. Al-Mudabbir. Maka ngagolerkeun Al-Mudabbir dina singgasana kolbun bapa. Insyaallah bapa balik deui ka anjeunna. Anu ngatur teh kan Allah. Mata arih nafsaka minat tadbiri dina hikam. Reureuh bageur, areuh tina pakewuhna diri, tina riweuhna diri. Reureuhkeun. Ka mana reureuhkeun teh? Kahla ni anul kaum kaeta rohu. Sok coplokeun heula jabatan anjeun, kakuatan anjeun, kabisa anjeun, kapinteran anjeun, coplok. Tatkala anjeun rek abus kana lautan ahadiyah mah kaeta supaya anjeun ningali saha nu aya di diri anjeun, saha nu di luar anjeun, saha nu di jero anjeun, saha di antara sagalbeh perkara. Geuning teu kaluar ti anjeunna nyalira nu maha aya. Allah nu maha gaduh sagala-galana. Rek naon boga rasa kasep mentereng ka bina-bina sehingga wani naon wani ngajejewet awewe jeung sabangsana. Rek naon boga rasa geulis rek nyeri lalaki naon. Saha atuh urang teh? Ti mana atuh urang teh? Kal al musawwir teh Allah. Anu nyiptakeun urang teh, nu ngasepkeun bapa, nu nganggeuliskeun ibu teh kapan Allah? Nu gaduna, nu naon? Nu maha jamal. Tatkala bapa merasa hebat, merasa tampan, tatkala ibu merasa cantik, kot sehingga akan memunculkan. Tapi lamun inget ka Allah mah nyakan Allah nu maha jamal, nu maha maparing rupi anu sae, nu maha maparing nikmat anu sae teh anjeunna. Era maknya urang rek arek sombong tatkala urang make naon? Make beca atau make motor biasa nu sebel digigireun urang. Di digigireun urang hareupeun urang aya Alphard, hareupeun urang aya Lamborghini, rek ngaku-ngaku kasombongan urang keur make eta moal mungkin kan langsung bakal aya lempemah. Da sadar urang teh kaboga teh kudu sakieu, kabisa kudu sakieu. Tatkala urang sadar
eling ka Allah nu sagala-galana. Tatkala urang rek sombong ku kailmuan, rek sombong ku kakayaan, rek sombong ku kapinteran, rek sombong ku kamuliaan, penghormatan nu lain-lain, mana daya nu ngatur sagala-galana ge milik Allah. La ilaha illallah. Kumargi kitu zaman semakin hebat semakin tu ieu. Dahareun semakin diempuk-empuk leres Pak. Tuluy Bapak ngareuna nak mam daging oge kot hipu wae leres. Naon margina aya presto kan leres kangge kaum ibu-ibu selalu melunakan kade bager sok sing eling geus karasa dielingan ku presto bahwa eta mengempukan semua makanan tatkala urang sedang melirik aya pa lamun hirup hatena eling ka Allah Gusti kamudahan dongkap ti Gusti ieu lauk emas teh biasa nama sok disesakeun ku abdi teh da sok aya noongan keur dahar usaha ucing leres Pak ucing tapi tatkala ieu geus presto dirakau ku urang kabeh ucing ngeleteh teh irahannya sakeunana yang kuring leres so kadinya jadi bakal ada hubungan dengan alam pun dengan semesta pun jadi karunya sekali-kali memang sok rada ngariweuhkeun ucing teh keur dahar urang bolak-balik tapi lamun geus nepi ngageduk singgasana dina kolbun ibu dikirna sungguh bakal resep kababkan nya kangenahan urang keur ditaros cik nepi ka mana kekuatan mental anjeun keur dibere ngeunah kitu teh lin ieu mah disepak dicepret segala rupa aya oh syariat ge berarti can tamat meureun komo kana thariqat komo kana hakikat lamun kitu balakan saena mah tos dipresto ge saena haturkeun bere ka kucing ge potong we huluna mah jige bikeun ka ditu aduh ngeunah malah aya beban mam oge mam dan beres tugas urang aya dakwahan dina waktu kerdahar jadina sagala-gala jadi daian ilallah jadi ngagero ngajak eling ka Allah insyaallah ucing lagi ngaduhakeun boa doa ucing nu diijabah jam urang teh boa doa cucunguk nu terus dibanyur ku urang proses boa doa sireum anu ku urang terus diseblok loba pokon ka ditu sakali-kali dililir we kumaha tasawufkeunana atuh lamun posirum loba wae ngagulung urang keur dicai atau keur dikeloset kumaha bebejah heula kapingpinanana anu diagungkeunana bebeja ka saha atuh tuluy ya puncakna dari gunungan bapa Nabiullah Sulaiman dan Nabi Sulaiman mah teu aya diharak jeung ucing komunikasi jeung naon jeung sirem assalamu alayka ya nabi Allah hapunten ieu hamba anu parantos tembusan salira berkalam tapi ka abdi mah sigana asa ngagokan ieu teh ku aya rasa kitu ya mudah-mudahan ulah hadir ka dieu terus bilih abdi jadi kalah dosa ku ayana ieu uci ku ayana ieu sireum insyaallah sok maganoy Bapak sireum di dieu loba misalna aya 2000 aya 3000 bahkan tiasa ratusan ribu maganoy kok cemu bodasna coba ulah langsung dibakar ulah langsung disemor sakali-kali bebeja balik dewe jika tempatna insyaallah Pak antosan 20 menit mah eueuh hiji-hiji atan ka mana balikna insyaallah eta ada hubungan sifat sabab alam nampi tina naon lamun rasa bapa hirup dihirupkeun karena maha rohmana Allah maknya lain urang nyieun teh naon sireum teh komo dugi ka ngadurukna mah nangieun urang kan geuning ari nu maha bageurna mah karunya kene laras da hirupan kene dibere imam kene dibere eut kene contoh kapungkur zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim alaihissalam seorang agama majusi nu teu iman ka Allah nya nyembahna kana seun dongkap kadinya kalaparan anjeunna ngan dina benak anjeunna kagungan bade ngadongkapan seorang hamba anu mulia anu sifatna berehan kan berehan Nabi Ibrahim aya dina mana Ibrahim tah di dinya lamun geus aya kana latifatur ruh dina salira urang Ibrahim teh nyaeta berehan tatkala dongkap ka Nabi Ibrahim lamun sur bahasa orang Islam assalamualaikum atawa naon bahasana ya panginten nyungkeun widi abdi bade aya ka peryogi na saleh dia peryogi naon nya abdi teh tos teu imam sakieu dinten manawi kagungan mamun abdi hoyong dipasihan mamun ku juragan dina hiji emutan Nabi Ibrahim sadar anjeun can saagama usah begitu wayahna nya kusaha mriki anjeun
teu acan saagama kaula lamun anjeun siap mah anjeun rek abus ka kaula Islam nya aya dahareun mah di kaula akhirna tuluy. Maka Allah negor ka Nabi Ibrahim, hei kakasih kaula Ibrahim, nah anjeun pika kitu na geuning tega dibere hiji nu ngaliwat marga lantaran naon kan teu iman ka salira ya Allah. Sedangkan rezeki sadayana kan ti salira nu ka abdi kumargi kitu abdi mah teu wantun maparinkeun alasan saena nya gitu. Ari kaula pernah teu ngarikian ka itu jalmi nu teu iman ka kaula, nu kafir, nu kumaha-kumaha kaula nya tetep ek dibere ku kaula. Nah ari anjeun naluluyan ti kaula kumaha kitu landasanana eta. Nabi Ibrahim ngariin jeung manahna teras dipilhari jalmi nu eta dipiarang di ka bumi supados euy sur itu jalmi nu kelaparan. Nah anjeun jadi robah tiba-tiba aya naon kitu henteu kaula sepuh ngarasa salah we tadi janji nu nyarita hayu aya nama urang uih ka bumi kaula aya mamun yang salira anu akhirna ka itu jalmina sadar akhirna ngiri kana agama Nabi Ibrahim. Agama naon Pak Nabi Ibrahim? Agamana naon? Islam. Nabi Adam naon? Islam. Nabi Isa naon? Islam. Berdasarkan Al-Qur'an kesadayana ge Islam. Jadi teu aya hiji nabi anu lain agamana Islam. Sadayana ge tetep agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Teras pidauh putra-putra Nabi Ibrahim wa nahnu lahu muslimun. Teras Nabi Isa pun teras mengatakan muslimin sami sadayana. Ka para sahabat Nabi Isa kanaros, ka para hawariyin, man ansori ilayya, man ansori ilayya, ilallah, man ansori ilallah, sahan rek nalungan kaula menuju jalan Allah. Qala hawariyin, midau hawariyin, nahnu ansorullah. Abdi sadayana siap nolongan salira Nabi Isa. Abdi siap jadi penolong agama Allah anu dihaturkeun ku salira. Itulah. Nah, itu adalah tingkatan muqarrabin. Maka dikir ieu tatkala tina nilai abidin insyaallah bakal meloncat dugi kana arifin. Amin. Tina arifin kadituna semakin kuat jadi muqarrabin. Amin. Tos muqarrabin mah kekuatan dikirna, ketajaman dikirna karontok. Naon bae nu katingali, naon bae nu kakuping, ngarontok kana hatena kabeh teu ngabalieur. Jadi ngadenge sora naon bae, bade sora manuk, bade sora gitar, bade sora bangsing, bade sora dog-dog, bade sora bedug, kabeh najalikeun gelarna asma sifat anjeunana. Janten henteu salah pandang, tembus kan gaduhna. Itulah kekuatan dina puasa hakikat anu akhirna lamun dipandang ku seorang abror bener itu hebat, tapi kadang-kadang dipandang ku orang muqarrabin salah gitu. Kadang-kadang terjadi gitu dipandang. Nah kadang-kadang hasanatul abror sayyatul muqarrabin, bener cik orang abror tapi cik orang muqarrabin kesalahan seueur salah. Tapi kadang-kadang anu berguru belajar dalam ilmu thariqah kadang-kadang itu ditelusuri. Tapi sok aneh bin ada jai diajar thariqah zaman kiwari mah kadang ngaheulakeun mastaka anu dorong ku nafsu di dinya. Aya we saeutik nu teu kahartos dina naon we nu teu kahartos lain nyaroskeun ngabuli heula memeh naros teh. Insyaallah kieu itulah kieu itu. Mudah-mudahan itu mah karena abror teu abus muqarrabin komo gitu mudah-mudahan mah. Jadi kausupna goreng adat teh da dikirna dina adat ngan abus kana gorengna. Jadi kana goreng adat. Naudzubillahi min salah akhirna ngabuli ti heula. Asa teu betah teu usik jari jemari kana ngomen lain-lain teh gitu. Mudah-mudahan. Maka kumargi kitu kangge ngauihkeun nganetrasi lisir deui urang sangkan ulah awon sangki ka batur, sangkan ulah nyerca batur, sangkan oleh ulah awon sangka jeung sabangsana
papiru ilallah, balik deui kana dikir bager. Salagi make diudag kahayang akal anu dikontaminasian ku nafsu, salilana mal beak-beak nafsu mah. Rek iraha ngeunahna hirup di dunia wae, teu ngeunah komo di akhirat gitu. Naudzubillahi min mual. Maka suruh pangersa mah lamun bade madom ka guru agung mah janten bager lain ku ditambah deui ku ngabuli deui atanapi ku ngagogoreng deui sok beak waktu bager mata kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh tos tiasa bapak ibu ujung-ujung abdi geus sesah ka bina-bina mudah-mudahan ku Allah diaturkeun leres teu betah anu ngahina hayang we malah leres atuh minimal ulah miheulaan tahan ulah jadi sumber fitnah ulah jadi sumber ngawonkeun gitu bihaqi la ilaha biasa. Mudah-mudahan Allah ngabimbing urang sadayana kalayan ridho rahmat sareng ampunanana duan wasilah puasa syariat thariqat hakikat ku Allah dihaturkeun ka urang sadayana wasilatun bainana wa bainallah perantaraan guru agung urang sadayana Syekh Mursyid urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.